berkah mudah-mudahan kula warga urang sing didantenkeun ahli sholat. Amin ya rabbal saur Kanjeng Rasul teh danten amal anu paling utami teh sholat dina waktosna ulah saeba waktu cing teras kana waktu sholat cing lebar gitu hiji nu kadua nasaur Kanjeng Rasul summa birrul walidain anu kaduana sabada sholat amal anu paling utama teh didamel kasayan ka ibu sareng anak. Tadi sholat cekap teu cekap ku sholat amal teh. Urang sholat narajin tolabul ilmi narajin ka ibu lama urang awon teu aya eta hasil sholat urang. Teu aya hasil tolabul ilmi urang lamun urang teu acan sae ka ibu sareng anak. Namun diikutkan pulang sadayana ulang moal biasa lamun tanpa ibu sareng rama. Bayangkeun ibu rama urang jeuli payahna merjuangkeun urang. Katenan ibu bayangkeun dikawin sabinten samingon sasasi dua sasi tilu sasi keur meujeuna. 4 sasi 5 sasi dikandung genep 7 sasi makomo abot. Ya. Sing kuring sok ngabayangkeun subhanallah ya Allah ya Rabbi. Sok aya. Urang ayeuna nalika urang hoyong hiji abotna leuleuyan. Mangkali ibu rama ibu urang ngandung urang teh nepi ka 8 sasi bayangkeun abotna mangkali bari teh dilebet teh 4 kilo 3 kilo satengah 3 kilo paling ali 2 kilo satengah. Bayangkeun kula nu kalon ku ibu-ibu pamitan. Jerih payahna ngandung urang kali jerih payahna ngalahirkeun, tos ngalahirkeun jerih payahna ngurus putra ngenenan beurang jeung peuting. Subhanallah ya. Tah panjenengan harus ku ibu-ibu. Da bapak-bapak teu diwari suai. Kadang-kadang kalau susu muda bapak susu muda kakak kabita cina tuh kalau cik bukan di mau muda ke kabita ku muda kabita so ibunya kalau maka pantas saur Kanjeng Rasul ya Rasulullah kedah kasaha abdi mida mengkasaya nabi ngahormat saur Kanjeng Rasul ummuka kasade ummuka saur Kanjeng Rasul inung anjeun kasade ka inung anjeun kasadinung anjeun neme ka opatna abu ka bapa anjeun tuh nya. Jadi alhasil ibu teh tilu tingkat darajat sareng rama ulang kadang-kadang sok ngopi barudak sok daling dingan sok mungkin eta derajat ibu rama ada sedaya tah maka ulang mungkin sareng sifat sepuh mapadna kaputa teu aya capek diemutkeun urang capek teu diraos tuluh teu diraos subhanallah mulia sepuh tah maka hati-hati pada ibu rama abdi mantos teu aya urang tongkeun. Midamel kasayan ka ibu rama sok saos teu aya, insyaallah bakal ngocor kasayan. Keur aya urang teu acan bulan tarima ka ibu rama urang tos mah aya ayeuna midamel sae insyaallah biasa. Urang bade lewat bulan netepan sunat keur ibu rama. Urang bade lewat sedekah keur ka ibu rama. Urang bade lewat ngaoskeun Al-Qur'an keur ibu rama. Urang geus sedekah sare insyaallah. Ibu rama urang dilambah kasayan. Ibu rama urang rajin ka masjid. Ibu rama urang rajin ka madrasah. Ibu rama urang rajin sedekah. Tuluikeun ku urang jejak ibu rama.
Ibu urang resep ka masjid, urang tuturkeun ku urang, resep ka madrasah tuturkeun ku urang, ibu urang resep sedekah tuturkeun ku urang, ibu urang nyahan ka putra jeung ka batur katenan tuturkeun ku urang. Nalika urang milangkah itu spontan kalakuan urang Allah bakal ngadanyar ka almarhumah ibu urang. Sababiyah putra midamel kasayang di alam dunia nulang pun diganjar ku Allah ngalungsurkeun rahmat magfirah ka pakuburan ieu bapak ku eta bilil walidain. Anu paling cakadikna urang ucapkeun Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kayak kapan tadi? Baiknya kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'an. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'anha. Kayak diususkeun punya dua cekan Rasulnya amal abdote hiji sholat dina waktuna kadua midamel sae ka ibulah nu katiluna saur Kangjeng Rasul tsumma jihadu fi sabilillah. Ieu sae nu amal utamana jihad dina jalan Allah. Cing ari urang kepel dina ieu waktos jihad sanes. Jihad ibu sanes. Ieu urang ngelengkahkeun sampean di bumi ka tempat jihad sanes. Pan kadang-kadang jihad perang dina jalan Allah was senjata. Jihad urang dina dan Allah mawa senjata disebutna jihadul asghar eta jihad ali. Jihad alina mujahadatun nafsi merangan hawa nafsu kali diadakeun ieu. Tuluh cangkeul iris kurang dilawan kali diadakeun. Nya cik nafsu mah meninggal di sepak bola, meninggal goler, nya tuluh nya iris di kaluarna ge, tapi urang yakin insya Allah tadi mujahadatun nafsi merangan hawa nafsu kahoream kahoream sareng kamu katunun anu alasan teh canggel anu alasan teh gambi canggel karina nunya namunya canggel kene karina goler no esena damal dicare sudah kecil wah ini toga gorok tinte mana rekso mau ngasok bebas lu penting cepil urang pasang soca pasang mana pak pasang mata anu sesatna kana tolabul ilmi sanes kening nanti ngupik nanti ngartosna anu paling sesat teh angkatna eta angkat nu can biasa mah isin teh nyeri sampean teh ieu tumur teu bisa ngeluh naon hese lamun dipanyangkeun alasan teh mata cik paling baos jengkol aya usuna ekol mau usuk terusan mata nu anang pas apal teh kan anu ante Allahumma inni a'udzubika minal aduda wal harore teh kan ayat ngaji nya eta doa nun Gusti Allah abdi nyukeun pangrasa ka Gusti Allah tina atuda jeung haroream da bikin kailahan amal-amal ieu mah atuda capek, atuda tunu, atuda poe, atuda hujan, atuda leu, atuda jauh, boro-boro jauh deukeut ge si atuda mangahalan. Ya, atuda jeung hoream teh bikin kailah oge aya. Mata lamun mah aya obatna 10 juta urang wani. Mata jamak deuk beunghar mal tulus deuk pinter mal tulus. Deuk ngarti mal tulus bodoh we jeung sangsara beuntugan sabab atuda jeung haroream dikubu. Lawan atuda teh atuh. Nya
Kentos bahasa na usanajan. Mun sanajan bakal ngabeunghar. Sanajan capek teuing, sanajan jauh teuing, sanajan hujan ngerebet, sanajan poek ngerebet, sanajan canggeuh teu bae, sanajan tuluy teu dipaksakeun insyaallah kecap sanajan bakal ngabeungharkeun bakal sok jalmi seueur jalmi anu digawe dari masa leutikkeun coba urang mah sanajan leutik gadina geuyeun tuh nya ta eta sanajan maka ulangnya ulah atuda di hoream mah lamun ngikutkeun ati baru kana teu hoream da hoream nya tulu nya tiris nya jauh subhanallah ali poe itu mah hoream bisa kemarin can eureun di isu-isu ketika sore ketika penting aja isu teh komo ini menginginkan kagaru tadi dalam imutkeun ka hoream sani tapi butuh hormat Gusti cek kangge Rasul tadi pancali dina tolabul ilmi cari ngawul dibanding dengan salat 100 rakaat saya kene cari tolabul ilmi ngupikeunana dibanding dengan salat 100 rakaat saya kene ngupikeun tolabul ilmi eta kan diharapkan musim langkah demi langkah setiap langkah digentosan rahmat Allah niatna dihampura ku Gusti Allah mata kompeueun dengar ditinggal di kantoran ilmu hiji urang niatna Gusti hampura dosa setiap lengkahna dihampuri dari rahmat Allah calikna dibanding dengan salat 100 rakaat saya kene calik ngupikeunana dibanding dengan salat 1000 rakaat saya kene ngupikeun Hebut Kanjeng Rasul ini wafasan tepat maji tepat Kanjeng Rasul dina nalika takbiratul ihram Kanjeng Rasul ucapkeun takbiratul ihram Allahu Akbar ngadak-ngadak eta mai tugas dibungkus ku boen teh ya dingawitan takbir Kanjeng Rasul ngadak-ngadak eta mai teh musik-musikan mani dibungkus kalau kita kalian kan terus musik eta boy. Kadua kali Allahu Akbar berkitari musik eta mari. Katilu kali Allahu Akbar mari kan. Kaopat kali Allahu Akbar ngebrentuk eta mari. Ya. Waktu kampung tepan mari. Pas kalau reksen tepan Kanjeng Rasul dibuka eta mari teh geus dibungkus teh. Sekang di Rasul esrokat si buka eta mari teh naon usah musikan tiket pas dibuka meter buena sing goreng di jero mait nu dibungkus tadi di letak kue aya orang teu macokan awakna eta mait keputusan di dalam Rasul kecrokan macokan dagingna mait kecrokan geutina eta mait barang eta orang yang didengar pas Abu Bakar eta orang yang kadang-kadang pecah cik orang itu bahasa urang kayak Abu Bakar naon anjing dikneur kuring teu boga dosa kuring diparentah ku Allah Subhanahu wa taala keur nyiksa di jalan eta sujahul aqrab datang ke alam dunia kita kadang-kadang bisa ngucap orang cik Abu Bakar ke orang naon aku kasar iman bikin ke Allah minta anjeun bisa iman cik eta orang kahiji ijal boga biru kasalahan namun bukan hiji kahiji tarikus sholat ijal maksud resep ninggalkeun sholat deui mata nuntung sholat murugi teu sholat hati-hati hiji eta ijal maksud ninggalkeun sholat siksaan keur temo kedua nu kadua naon ugakan orang cek orang nuka dua mani zakat nuka dua ijal maksud negah kana zakat sholat nabi bilang pak zakat nabi naudzubillah sekang Rasul la sholat liman la zakat ala terima sholat ijal maka mereka mati ngaluan kita zakat dua kesalahannya kan
Nukati nama orang cek orang nukadullah yasmaqala ulama ijaman tadai ngadehikin karena kawal-kawal para ulama itu alhamdulillah. Maka alhamdulillahnya bulan sholat dihilangkan jaga sekali dilangkah kalau ini laksana insya Allah bulan bakal kebikir bina balahi ini mungkin ku Allah amin ya rabbal alamin. Pentingnya bulan kolabul ilmi mudah-mudahan jihad fisabilillah ulang undamal kasayan dari ulama oke ulang biasa dikatin karena sholat ulang menerima waktu mudah membarokah dan diriungan ulang salamina dipaparisikan ke Allah subhanahu wa ta'ala sehat lahir sehat batin dari jatuh iman saran Islam ulang biasa dikatin amal ibadah ke Allah dipandang musbah ke Allah dijebarkan rizki ke Allah turunan ulang yang turunan musawalai saroleh amin ya rabbal nas'aluka rahmatan wal maghfirata ya rabbi al-basila jami'a maqasidi wa maqasidina bi syafaati rasulillah wa bi karamati awliya Allah bi sirri al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah ditanya kamu amanuna musalamina kantos muati bulan sadayana di bulan-bulan kata Nabi aki keselaran turki harus sapali putra putu lain sareng kakak tu bojok caroke bisa ngaratu mudah rezina salami aja alam kubuna sehingga tempat anu saya Allah subhanahu wa ta'ala dilegakeun dicaakeun alam kubuna berberkat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala padusus berbuah di wali pamanten mudah-mudahan yakin perjuangan dina mudah-mudahan cinta rasul adina amin ya rabbal alamin. Allahumma dirahmata wal maghfirata ala lil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin wa ila lisan abi wa ummi Allahumma billahu warham abi wa qam Allahumma billahu warham abi wa anha Allahumma billahu warham abi wa anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keulangan makin kawagi waktu bulan sadayana anu karasan gedama lahir sareng batina kula warga kula muliaturkeun di masing-masing harus apalina aya dirawat di rumah sakit mudah dikasih Allah subhanahu wa ta'ala nya pun aja kami angkat kata cucu jika sakit Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan oke ulang pribadi nu kempel dari waktu lahir batin ulang sisakeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma syafi'al amrad Allahumma syafi'al amrad Allahumma rabbana zil amla yashfi wa la syafi la shifa illa shifauka shifa la yurzaqa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kieu Fatihah ulang syukur ka Allah, ulang syukur ka putra putri ulang sadayana. Mudah-mudahan Allah putra putri anu saleh salehan dijantenkeun ahli ilmu ku Allah, dijantenkeun ahli ibadah ku Allah, nyumbang kebahagiaan kesan Allah dunia masalah akhiratna amin ya rabbal. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sil maqasidana ya Rabbi, yassir umurana umurana Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.